Ya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali. Wah hebat jasa, asalnya nyekel batu jadi emas, asal nyekel dangdaunan jadi duit, nyekel naon bae ku hayang kumaha hayangna resah harita. Istimewa jasa eta jelema hebat jasa. Ditanya wali kula teh wali, ngakunya nama jadi wali teh. Hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya na jadi wali. Tapi wali kota teh mah. Nah, ngakunya na jadi wali. Wah, atuh jelema puluhan ribu nuturkeunnya da. Ngan terakhir kieu caknya na besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki, mun anakna awewe bakal awewe. Komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake. Ye ieu wali pohara ya wali ya. Ya wali kos kieu ye resah jasa, masya Allah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa ilmuna. Eueuh deui mah tandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah ieu mantep mantep lain gitu Bu Nawas. Ieu resah jasa ya kiai ngaku-ngaku wali ye. Haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas, bisa lamun nyekel batu jadi emas, nyekel dangdaunan jadi duit, hayang naon bae bisa, bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cik Abu Nawas. Besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak, cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe, harita dizinahan, harita keneh hamil, harita keneh ngalahir. Wih hebat ya cek Abu Nawas pohara tamah kiai wali hebat tamah, hebat jasa tamah. Coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ye bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas. Nah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas, jagel wali disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan, bahkan timimiti letik datang ke kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka. Istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunannya na supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kulan wali kulan Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek ieu hebat cek eueuh deui wali Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu. Wah tuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya wah dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas. Iya anak kula alhamdulillah cak wali dek dipasrahkeun atuh semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula gak bisa cekeuna hayang loba siap cekeuna siap bener buka tonton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh masya Allah embe gembel jinahan amun teh dipariuskeun sia ku aing di kula mah hayang ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantak besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel, besi aya nu ngaku wali Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual. Nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa masya Allah karim.